Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui sedang pidangan dongeng Sunda kalian judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung, naskah karya M.H. Ubaidillah. Garapan dongengna ku Mang Lili Guntur. Hatur salam kanggo mitra dangu anu satia anu tetap stay tune di ieu channel. Utamina kanggo anu parantos like, komen, sareng subscribe. Kasayan mitra dangu mugia kenging balesan pahala di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ieu pidangan dongeng Sunda teh sing janten rencang anu utami, sing janten panglipur kolbu, pang beberahmana. Hanca anu katunda dina episode katilu teh nalika dugi ka peuting eta keneh Pandara Amitan sejak miang nuluykeun lalampahan ka Labuan Babakan Mandahnyang, di mana Ki Kartawangun didinya dumuk. Keur Pandara lain teu ngarasakeun awakna anu masih keneh lungse akibat sentetan peurah bedog, tapi inggis para garong jalanan daratang deui bari mawa alitan baturna. Tah mitra neme duwi kadinya urang teraskeun. Geus 10 poe rombongan rakean Setrajali ninggalkeun paguron puseur dayeuhan. Kalawan mancen geusan ngaraketkeun tali kamitraan antara paguron wewengkon kulon jeung paguron wewengkon wetan. Carana taya kajaba nganepikeun panglamar sang pupuhu puseur paguron kasiwi lulugu anu nyakrawati di pawetanan. Panon poe keur memeujeuhna nyentet. Samangsa rombongan anu dikawal anu dipingpin ku Ki Suradapa anjog kawahangan kawe gangga. Ki Suradapa teh geus teu misleuk deui, moal bireuk deui. Hiji ngaran anu kacida dipikaserabna di kalangan dunya pasilatan. Ari pucuk pupuhu paguron-paguron dayeuhan teh taya lian tinu jadi bapa sorangan rakean Setrajali. Kuda-kuda gagah brasbrus kana wahangan tegalieur. Sanggeus heuleut sababaraha waktu meuntasan wahangan kawe gangga. Rakean Setrajali miharep sangkan lalampahanana teu loba teuing nyontang mangsa. Sokomo boga tujuan rek nyimpang ka lamping Gunung Jatiseda, wetaneun Gunung Singa, tempat bumen-bumen padepokanana Ki Ajar Juntigirang. Beurang ngeureudeup meueusan dibantuan suar seorna angin jeung menggokna indung beurang. Sabot rombongan anjog ka hiji buruan lulugu padukuhan. Atur nuhun Ki Ajar. Ki Suradapa manggut rengkuh bari imeut nitenan jentulan pupuhu padepokan buana rak-rak raga anu kacida seungitna. Ieu kolot pasti lain ngan saukur ngawasa elmu ning kanuragan katut kajaya kawijayaan anu mumpuni. Tapi oge mibanda ketenangan jeung sikep batin anu kukuh jeung wedal. Kitu kreteg Ki Suradapa. Ki Ajar Juntigirang teh sobat emangna rakean Setrajali anu geus mafhum yen padepokanana
bakal kaunggahan rombongan Rakean Setrajali ngaliwatan iber surat anu dihiberkeun ku Japati. Hampir setengah poena Rakean Setrajali sosonoan jeung pupuhu padepokan buana rak-rak raga. Tepi ka akhirna sang pupuhu muka catur. Yen di wewengkon puseur dayeuhan keur genjleung alatan salah saulang selir pupuhuna anu karek umur 18 tahun tiwas sacara ngadadak. Bogoh atuh Rakean Setrajali ngacenghok lain memeungesan. Boa-boa kaayaan dayeuhan geus kacidaparnana. Ku alatan silih siku rebutan kalungguhan. Kitu pikirna. Boa-boa deui. Tiwas nasi selir teh cukang lantaran benturan kepentingan di antara reng-rengan pangagung padepokan puseur. Cek warta dayeuhan mah sang selir Ramanda Rakean teh tiwas ku akibat racun. Ki Ajar Junti Girang negrakeun panelungtikanana. Rakean Setrajali jeung Ki Suradapa tepi ka ngarenjag bebeakan. Ramanda Rakean kaedanan samalah bangun ilang kadali. Coba we tapi kadua poe dua puting. Ngagugulung layon anu jadi selir. Iwa tinya saketi anu mampu ngolo sekaligus nyadarkeun lilingranana. Hal ieu anu ngalantarankeun Ki Jayasasena kahutangan budi ku Nyai Saketi. Ki Ajar Junti Girang neruskeun iberna. Kocapkeun di sejen tempat. Lalaki gagah ti Nagri Wide pada nelah Wangun. Manehna ahli balantik sakaligus saudagar kapar layar. Para pedagang Bombay jeung Nuliana remen nyewa kapal-kapalna geusan mawa barang-barang daganganana ka saban labuan. Wangun matuh datang ka lelewek babakan. Nyelongkeun kapalna ka wewengkon salimbar geusan diomean atawa diberesihan ku para kuli. Ku kituna teu aneh. Mun manehna loba kawawuhan, boh jeung sasama niagawan, boh jeung para pepento dukuh anu nyangking kalungguhan. Wangun imah-imah di labuan alatan dirina kapangpengkeun ku angin badai samang sarek jengkar beber layar. Saterusna ngetrik akut-akut geusan nguniang nyarungsum deui kahirupanana. Tepi ka akhirna wanoh jeung panguasa jawara Labuan mangsa harita. Samemeh pangsiun pancen sasatna nyaeta Ki Jayasasena. Pang-pang nama sanggeus mampu ngamankeun sababarha palabuan anu keur meuweuh dikromeoh ku para begal gangas. Wangun akhirna pada nelah Ki Wangun. Kadieunaakeun kakoncara ku sebutan Ki Kartawangun. Sanggeus dipercaya jeneng pupuhu Puragabaya Palabuan. Ki Jayasasena oge kungsi ngajak babarengan Ki Kartawangun dina perang brubuh ngabuburak komplotan Jawara Bayaran anu ngangsreg rek ngawasa wewengkon Labuan jeung puseur padepokan dayeuhan. Unggulna Ki Jayasasena dina ngamankeun komplotan begal nama seungit ngaran Ki Kartawangun. Nya kitu wewengkon panganjrekanana. Nya weh ditelah Mandahyang kadua sanggeus Kutaraja Mandahyang puseur dayeuhan. Keur ngabedakeunana nya dipilih ngaran babakan Mandahyang. Ki Kartawangun ngarangkep ka Mojang Seler Nagri Wide. Nya lahir weh Mojang Rancunit Ayundari anu tipayun dina episode munggaran
ditembrakeun kajantenanana. Jantan ieu carios teh alur mundur rupinanya. Tah gitu, urang teraskeun. Mangsa Ayundari nincak umur 15 tahunan sarta tadina mah poean rek dibawa lalajo karyaan di puseur dayeuhan Pandara anjog. Atuh Ki Kartawangun ngahiap dareh deh pisan. Sokomo Pandara ngakukeun ditugaskeun ku Ki Jayasasena sobat heubeuna. Solobong awi wulung eusi surat Rusia geus pindah kana leungeun Ki Kartawangun. Hayah, kelana Pandara. Tungan heula kurarek muka suratna di jero pangkeun. Kitu pokna. Basa Ki Kartawangun ngaleos, aya anu ngalangeor ti tukang. Leungeunna nanggeui baki di eusi 2 gelas keramik batik bungur. Pandara hookeun. Nenjo anu norojo teuing ku makplak bodas pakulitanana. Geus puguh karupa mah sigana moal aya tandinganana. Dilengkepan meles buuk anu digelung nyungcung tapi sawarehna deui dirumbaikeun ngahieuman tak-tak. Sapasang panon anu sipit dipapaes pelengkung halisna sarimbag jeung wujud bulan peuting munggaran. Akate ti dayeuhan puseur mandahiang larang. Pokna sanggeus nunda baki dina luhureun meja jati leucir. Rindatna sakolepat ngeundeurkeun jajantung Pandara anu leleda keur unggeuk. Engke saupami ayun kadayeuhan muga akang kersa ngajajabnya. Ayun hoyong pisan jalan-jalan di ditu. Pokna sonagar. Hayah yon, katukang heula. Bantuan biang hidap di dapur. Ujug-ujug sora Ki Kartawangun ngabuyarkeun lelembutan Pandara. Si Mojang rancunit Ayundari manggut rengkuh saterusna ngaleos ka tukang. Sedeng Ki Kartawangun katara narawang kajauhna. Sadar hareupeunana aya sema, Ki Kartawangun gentak ngusap beungeut. Gek hareupeun Pandara. Hayah, ngasuh heula we di dieu Pandara. Meuting heula keur sababaraha poe mah. Engke geus sagalana nyalse mah kula perlu madungdengkeun hal penting jeung Andika. Pokna. Sok sanajan ngupaya nyamunikeun berat momotan, tapi Pandara yakin mun tangtungan sepuh hareupeunana nyidem pasualan anu rosa ku sadatangna surat pihapean ti Ki Jayasasena. Ayeuna urang caturkeun si Jumrad, si Jamrud, si Subrad jeung si Sabrud nyaeta anu kungsi ngaraponan Pandara. Harita keur ngaharluk hareupeun maranehna Ki Santoan Wirasinga ngalejeg murka. Keplak, keplak. Opatanana dihadiahan cabokan anu lumayan matak ngecilengeng. Si Jayasasena awaskeun deuleu sia babagig. Masalahna bongan manehna aya cupat. Rek ngeset kula ti deuheusan pupuh puseur paguron dayeuhan. Malahan ngolo bebeakan. Sangkan kula dipocot tina kalungguhan ayeuna. Kari-kari aya kasempatan keur ngabolekerkeun bebengok manehna. Si laing kabeh deui beut kalah teu baracus. Dasar si goreng patut sia. Ki Santoan Wirasinga ngajeleng pari kekerot ngan keplak-keplak ngagitikan opat bodyguard anak buahna. Basa suku Ki Santoan Wirasinga ngajengkat rek nyepak beungeut si Jumrad. Harita panto tukang ngareket. Tangtungan sepuh ngoloyor nyamperkeun geusan mahper amarah Ki Santoan Wirasinga. Wong geus galu masing deui ngajolopong locot nyawa oge. Maranehna moal bisa kumaha.
Ayeuna mah tanggung jawab sagemrengna aya dina tak Andika Jalu. Pokna tenang, tapi nu di papagahan malah beuki sewot bari nganjed suku katuhuna. Yo kudu pepeluan aki-aki tukang ngarit mah. Yo pasoalan kalungguhan kula di hadapan pupuh pucuk para jawara sakumna. Lain urusan kula jeung tukang ngarit. Pokna bari nulak cangkeng jumawa. Kula lain sasaha Jalu. Kula Jagralaya. Apa hidup sorangan. Nu ngaku Jagralaya tetep ngupayakeun tenang. Jagralaya bekok dulu. Andika lain bapak kula. Tapi Andika mah salaki biang kula. Salaki inung kula. Jadi jiglah ka itu ngahenen we di pangkeng. Mengpeng aya kene kesempatan bisa senang-senang jeung inung kula. Kisantoan Wirasinga saterusna ngutahkeun ka keuheul. Ku cara baceprot ngagogoreng Jagralaya. Geus kitu mah Jagralaya ngaharuk kingkin tapi tanpa nyoara. Teu lila antarana. Koloyoh nyampeurkeun nyase ka maranehna. Hiji tangtungan wanoja linduk. Yeuh, Wirasinga, Kakang Jagralaya memang lain bapa hidup. Tapi nah hidup inget, mun zalila ieu hidup dirorok, dikikirik nepi ka haluhug ieu, saupama lain cinta jeung pangorbananana ka biang hidup ieu. Nah hidup baga bisa hirup, bari nyangking kalungguhan istimewa di pangulaan pusadayeuhan. Ingat ya Wirasinga, mang tahun-tahun ieu biang hidup ninggalkeun hidup. Nya Kakang Jagralaya pisan anu rumawat ka hidup. Mun teh mah taya cinta, taya kasatiaan, katut katulusan anu wening, hidup moal bisa hirup. Ceuk wanoja parigel anu taya liyane saketi. Tapi Wirasinga mah tetep malah ngegentak nempas. Ambu bisa wae ngomong gitu. Tapi naon rupa hal anu geus dilakukeun ku tukang ngarit Jagralaya teh ukur populasan. Kabehanana aya pamrih. Hidup salah Wirasinga. Nyai Saketi gogodeg bari ngalengkah maju. Tapi Wirasinga terus nyorocos nyengklek-nyengklekeun Jagralaya. Yen sagala pangorbananana teh keukeuh demi pamrih. Anapun Nyai Saketi bebeakan Bumela, eta mah alatan banget kudu riat. Sawatara anu opatan dari ukna beuki murungkut we, bari ngadaregdeg, soak. Nyai Saketi teu wasa nyangking momotan ka peurih jeung ka keuheuh. Ngan keplak nampiling pipi Wirasinga. Wirasinga bangun edan, kalah hahaok bari nyodorkeun beungeutna. Oh kamu tampilingan deui tah beungeut si Wirasinga. Tapi ka seueuh, tapi omat ulah ngarepkeun si Wirasinga daek ngaku si Jagralaya salaku bapana. Nyai Saketi ayeuna mah mundur, marengan ciprukna Cipanon. Saterusna ngaberebet ka pangkeng. Wirasinga ngajengjen matung, teu nyangka sacongo buuk. Munu jadi indungna kukuh mela Ki Jagralaya anu geus mateni ka Ki Candralaya, bapa teges manehna, serta terus ngawin Nyai Saketi. Hate leutik Wirasinga sabenerna mah ngaku mun kalungguhan luhur dirina ayeuna teu leupas tina kadeuheusan Nyai Saketi jeung pupuhu pucuk pangaulaan. Samalah panti Nyai Saketi pisang, manehna nyaho Iber ngeunaan surat Rusiah Ki Jayasasena anu dikirim ka Labuan Babakan Mandahyang. Ngan hanjakal upaya nyegatna gagal total ku lantaran tingkah mojang rumangu si Harupat Sakti Utari Tea jeung Ki Jagawana kuncen leuweung Alaspati.
para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun deui ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.